Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya hiji carita misteri. Ieu carita zaman kolot baheula. Jadi carita kolot baheula. Pernah ngadangu zaman baheula gitu mun kolot nyarita teh. Ulah ngojay wae di walungan mana teh bisi ku jurig samak. Tah, ieu pernah kajantenan ku abi. Dipungkur zaman abi SD lah gitu. Ieu caritana. Jadi kieu dipungkur zaman abi SD, zaman barudak lah gitu. Zaman teu usum HP Android, HP zaman ayeuna lah naon main Mobile Legend, main kaditu teu usum lah. Jadi baheula mah barudak teh ulin teh di sawah, di lapang gitu. Kumargi zaman baheula mah masih kena alami eueuh sakola teh langsung salin, langsung ameng ka handap, ka lebak gitu. Ngarojay gitu. Tah, di dieu lah. Singkat cerita abong keur barudak lah, zaman budak. Teu ningali cai hayang teh ngojay we ngojay, tah ngojay gitu. Posisi baheula teh zaman opatan lah. Abi si Wawan, si Aji sareng almarhum netes teh ngojay di handap teh tah. Ngojay teh abangna budak teh atoh we gitu ngojay teh silih kubek teh wah. Tah keur ngojay eta datang tah samak tah. Wow, hate geus ruas teh. Ji, naik. Aya jurig samak, ji, naik. Jadi keur ngojay santai-santai ti tukang teh aya samak nyamperkeun teh. Wah, nya otomatis rewas deh cek kolot teh kade ulah ngojay di walungan bisa aya jurig samak. Tah aya samak nyamperkeun. Wah, langsung naik. PKH teh rewas lompat naik. Tah margi tos di walungan eta abi naik teh datanglah cengkom baru lompat. Nya ku abi teh ditanya, "Cengkom, naon lompatan?" Eta nali samak teu. Samak. Heeh. Abi ya ece keur ngumbah samakna kana kabawa palid kan. Aduh. Oh, anu tadi samak teh samak cengkom. Heuh, cenah ningali teh. Oh, itu maju ka ditu. Cengkom teh ngambek ngado ngambek. Mane mah kana lain cokot ngan diantepkeun abi roas panya abi teh jurig samak tah. Cokot baheula kana lamun ngojay di walungan sok aya jurig samak. Eta mah lain jurig samak, eta mah ece keur nyeuseuh samak ka bawa caah. Panya teh jurig samak kan. Eta cerita zaman keleutik baheula anu pernah dialaman lah. Cerita jurig samak padahal mah samak cengkom palid. Aduh, nya kitu we budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.